Karasa putaran waktu ternyata urang ayeuna geus aya di bulan Safar tanggal 20 Salasa Rebo Kemis Jumat Sabtu Minggu. Jadi Rebo isuk nu bakal datang adalah Rebo Wekasan, Rebo akhir di bulan Safar. Rebo akhir isukan Rebo isuk geus kadituna jadi urang maulid bulan maulid. Kebenaran ditingali dina tanggal selalu berbeda. Hitungan Islam tanggal Islam make hitungan Islam jeung tanggal Hijriah Islam make hitungan Yahudi. Jadi engke kahareupna mun terus bae digunakeun hitungan-hitungan Yahudi pasti lebaran berbeda bae. Dibuat sedemikian rupa di Indonesia lantaran NU jeung Muhammadiyah teu harmonis. Intina bunga hiji melit dibitis pemerintah nu pemerintah kadieu kumaha kaditu kumaha kahayang orang mangahiji bae diuk bersama yuk ja agama urang kitabna Al-Qur'an jeung hadis cek pikiran nu bersih jeung nu normal pasti kararitu lantaran di luhur teu normal pikiranna nu ditimbulkeun ego-egona satungtung ego nu ditimbulkeun jeung ditembongkeun moal beres. Mentak kaharep geus diitung ku kula bakal beda deui lebaran. Lamun eta terus ngitungna kos kitu kecuali engke ditingali di ru'yat aju bener ru'yatna salilayeut kurang pati bener nu ngaru'yat di baheula ru'yat eta alhamdulillah di zaman Soeharto mah duduk bersama kadeuleu bebeja kadeuleu henteu bebeja memehna duduk bersama Muhammadiyah NU versus dan berbagai organisasi untuk umat belah dina secara nasional belah ditu nama urang ningali perbandingan secara internasional eueuh pasali tapi kuari ti kuari keneh tanggal urang geus berbeda terus ti Muharramna beda Saparna ge beda dihitung-hitung lebaran ge mun terus mempertahankan ego bakal beda bae. Terserah dek milih ka Yahudi pemerintah. Hitunganana hitungan Yahudi lain hitungan hisab Islam lain. Hitungan-hitungan Yahudi nunyana babari pisan ngagiclekeunana jang hitungan bulan Ramadan can boga rumus ke rumusna dikirim ti Amerika bikin ka depag cokot ku masing-masing anak buah depag kiai-kiai nu dek ngaritung dihitung rumusna meunang ti ditu. Padahal Islam sugih, Islam kaya boga kitab dek make kitab palak nu mana baik nu geus pertanggungjawabkeun kebenaranna. Geus kula mah terus terang bae dek make hitungan ulama baik. Dek nuturkeun mangga henteu sabodo. Kula mah kula bae. Sakalian percaya jasa ka ulama jeung greget jasa ka Yahudi. Titik teu bisa digaguh-gugat cenah di ulama ge aya ulama Yahudi teh mah bukan Yahudi teh aya aing mah aing we ngaji pokona mah aing titik geus sakitu
sararia dek tuturkeun hayu henteu cilaka sia ngabejaan we aing mah cek aing cilaka we pokona percaya Allah teu kajen beneran cek aing bener-bener de cilaka we pokona tuturkeun los ka dieu beres kan dituturkeun itu memang nang ulama deuk ulah bae nang ngaji nang ulama sakalian bendera ulama di akhirat geus pokona mah tanggung jawab ku Kangjeng Nabi sahabat para ulama alah geus nikmat nu nuturkeun ka Yahudi ka ditu sia aing ngabejaan bae pokona mah sakitu disitung pula jauh-jauh tak oh ieu mun kos ieu bae beda bae ieu sakadar ngabejaan informasi beda Muharram meunang hitung ahli falak Islam jeung palak Yahudi. Berita ka Bapak Amsudin dan Ibu Surti dari Cerewet, tunggu oleh keluarganya ponakannya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakali deui ka Bapak Amsudin jeung Ibu Surti. Tah hitungan pula jeung para ahli falak sulam menaireb kitabna karangan Kiai Mansur Kampung Jakarta. Jadi kampung Jakarta eta. Orang Jakarta heran dan kampung. Jembatan 5 nunggis diakui ku dunia karanganana kuari malah diulah-ulah di Indonesia. Sabodo ulama dek make baik. Loba kiai-kiai guru nu amanat. Begitu dek maot guru kula di Garut sing ade moal kebal deui cenah ieu bakal barareda kiai jeung pikih bakal loba deui ganti. 3 poe deui ka maot normal keneh pikiranana. Ngomong deui pikih bakal loba nu diganti. Nyata wari ucapan guru termasuk di dia almarhum marah kita ngaji palak sampai ke 3 kali kula ngaji palak marah kudu ngaji barang geus beres kaji dicoba nanggalkeun dicoba khusub kakarak seri pake jang sia bae batur mendek nuturkeun kajeun teh jang sia mah pake bae rahasiana naon keyakinan ibadah sia ulah bergantung kanu seje kahar seruiat di jero kolam ge kajeun sakalian ngaruiat nu di imah bae di jero kolam teda guru katilu guru palaku ulah tuh almarhum Cipanas langsung ya nama guru ngagurunaka Syekh Mansur Ki Mansur termasuk Kubang Cianjur Kiai Izzuddin dan langsung ku guru ka Kiai Mansur nyana amanat pake engke loba nu teu make cenah ka kitab ieu urang memake bae amanat di ditu geus teruji kakarag sabaraha taun ta guru maot bener tahun 2010, 2009, 2010, 2011 goyang malah yang liwat teuing ulah make kitab Sulamun Nairin karangan
ulama teu beres sia ulah nyarekanan ka ditu mending ka aing nyarekanan sebab jeung itu mah geus paeh moal bisa ngalawan mending jeung aing lain ngadu ilmu gelut asal siana leutik ajeuna mah teu beres tetep bae kula konfirmasi ka kiai di Jawa Timur lantaran loba pasini di Jawa Timur salaf moal dibejakeun aya 3 kiai tetep urang pake sulam munairin ahli-ahli ibadah di Jawa Timur didatangan ku kula 3 nyana amanat namun hayang boga keyakinan ibadah pake wah mantep datang dari Jawa Tengah 2 kiai ahli ibadah salah sejina anu datang ka dieu nyana komitmen pake ulah hayang dituturkeun urang bae nyana malah ngobrol ngomong keyakinan dina thariqahna ki oh yes beres jadi kula mah ngabejan mun masih ego kahareup lebaran terus berbeda hitunganana make hitungan orang Yahudi orang memakai hitungan Islam terserah ngan ngabejaan doang saha nuturkeun ulama salamat nuturkeun Yahudi cilaka sakitu doang geus sakitu tah ieu urang geus datang ka Rebo Wakasan isuk pada Muhammadiyah mah jeung persis mun ngadenge Rebo Wakasan teh nyeunang mah ciciduh nya mah urang mah janjiduh teh lain ngadenge rebo wae unggal pagi nyiduh bae urang geus satunya na ciciduh ka Rebo Wakasan urang nyiduhannya geus pokona paciduh-ciduh geus pokona geus masing-masing Faidatun fi bayanil arbi'il akhir min syahri Safar. Hiji faedah buat nerangkeun rebo akhir tina bulan Safar. Zakara ba'dul arifin min ahlil kasfi wat tamkin. Sebahagian jelema nu geus ma'rifat ka Gusti Allah di golongan ahli kasfi, ahli mukasyafah, lain ahli mukahasyafah sia teh. Iman nu di majlis mah ahli muka hasafah. Hasafah teh gegending teh helm bobogaan eta beda banget kreditan kabeh. Aduh saya cerita kenalil kasbi aya jelebana aya kadang milu jeung urang ngaji ngan teu kaciri Jerman Rudin kadang teu mandi tapi si digigireun urang aya nu teu mandi buah eta tah balangkeun we habek min ahlil kasfi wat tamkin annahu yanzilu fi kulli sanatin salasu mi'ati alfi baliyah wa 20 alfan minal baliyat unggal tahun Allah nurunkeun 320.000 penyakit diturunkan sekaligus ku Gusti Allah wa kullu zalika fil yaumil arbi'il akhir min syahri Safar wa rebo akhir diturunkan ku Gusti Allah sekaligus teh jang satauneun ke butuh oper Cikupa Bojong Sepatan Pasar Kemis liwat ya Allah gitulah bayakunu dzalikal yaum asba' ayamis sana atuh poe rebo teh poe anu paling dipake khawatir dipake karempan maka faman shalla fi dzalikal yaum 4 raka'atin sahaja lemanu salat di poe eta 4 rakaat yaqra'u fi kulli raka'atin minna ba'dal fatihah surata inna a'tayna kal kautsar 17 marrah
wal ikhlas khamsa marrat wal mu'awwidzatain marrah yad'u ba'da salam bi hadzal du'a hafizahullah bi karamihi min jami'il balaya allati tanzilu fi dzalikal yawm wa lam yahum hawlahu baliyatun min tilkal balaya ila tamamis sunnah wa du'aul ma'zam huwa teu diterangkeun asa di Arab bae geus lah ngan urang mah ulah salat bisi di lembur aya nu ngajakan salat berjamaah salat terbawa kasat ulah ngagendereuhkeun ulah milu ulah ieu aya ieu mah ti ba'dul arifin ti guruna ka muridna mah salat cukup ku saurang bae nu nyaho untuk lidafil balaya ulah diberjamaahkeun mun aya urang atuh ulah milu mun urang can pernah diijazahan teu kudu kabeneran saya aing memang teu beuki salat eta ditu kudukeun teu kebeneran tah mah ulah geus aya jelema khusus bae unggal kabupaten unggal kecamatan nu nyekelan silsilah nya nama ngadoana mustajab ongkoh jeung jang kabehan ongkoh lain jang sorangan urang mah salat nu urang ge nyaho teuing urang melantaran ieu di otak teh lain ka Allah bulan kamari can katebus can katutup puyeng tah kitu geus doa nama pernah di fotokopi baheula sampaikan ke 30.000 fotokopi ayeuna mah teu kudu jaga baroga masing-masing ngan pohonan deui di mana meureun eta kuarinan deuna Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihad ya aziz dzallat izzatika jami'u khalqika ikfini min jami'u khalqika ya muhassinu ya mujammilu ya mufassilu ya munimu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ya bisayyidil hasan wa akhihi wa abihi wa jaddihi ikfini syarra hadzal yawma yanzilu fihi ya kafi fasayakfikahum Allah wa huwas samiul alim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma kshif 'anna wasif 'anna al-balaa wal wabaa wat ta'un wal fitana wal mihan wal humuma wal gumuma wal kuruba wal ahzan wasyada'ida wasyarral a'da'i ma la yakshifuhu bi rahmatika ya arhamar rahimin ta eta doa dok cek bapak teh stalar kana kos itu tulos geus stalar membaca ngana poho deui cenah eta si fotokopina di mana cek dia pohoan nyelap aju kudu ku baturan nuh teu salat ulah waktu ngadaharna naon isuk-isukna nungguan nyin azimahna disebut salalim dibuat qauluhul haqqu lahul mulku Allahul latifum bi ibadihi terus maka isyarah tulis al ayatna salamu qawlan min rabbir rahim salamun ala nuhin fil alamin salamun ala ibrahim salamun ala musa wa harun salamun ala ilyasin salamun hiya hatta matla'il fajr salamun bima sabartum fa ni'ma uqbadar nu bagus manulisna ba'da salat subuh ulah robah deui ulah robah deui langsung nulis urang mah salat subuh ulah robah deui tulis beres tulis terus baik ka piring atau ka kertas caian aur-aurkeun ka sumur anu sok diinum ku urang ku di sumur lah tertutup teu anu terbuka terus gentong-gentong urang caian urang memeh ka mamana nginum heula eta ieu menurut ba'dul arifin insyaallah puerbo diturunkeun ku Gusti Allah
mun urang nginum cai eta insyaallah nyingrai balai coba jang satahun nu intina mah urang inget teh ka Gusti Allah urusan kos kitu nama rahasia Allah. Nah ieu mah urang inget ka Allah beribadah ka Gusti Allah poe Rebo mun bisa maca kulhu ulah loba-loba 1000 sakedeung sia mah heran aing dibere 1000 teh ya kumaha meureun hayang sabaraha atuh Masya Allah etalah Rebo wakasa di Garut mah diberjamaahkeun baheula di zaman mama kabladina ditaluturkeun bae oh masalangan atuh kitu aya rahasia-rahasia sebenarnya di Banjar zaman ayah diberjamaahkeun datang ka kiwari ngan ayahna henteu nyaritakeun rahasia-rahasia salat eta datang ka mana diberjamaahkeun bae ai di dieu mah almarhum amanat sorangan bae salatna lantaran syaratna kudu kitu-kitu oh hese atuh tam jadi kudu salatna imamna mun diberjamaahkeun nu geus kudu bisa ektas kudu ngadar ektasi berarti leng poho kana salat panjang nanggulangi bahaya salat eta datang ka poho dirina keur salat meunang tah berjamaah satungtung teh kitu sorangan bae salat jadi aya lebah-lebahna mantak di bejaan besi di perumahan-perumahan di pakampungan-pakampungan besi aya nu ngalaksanakeun salat terbuakasan ulah milu ngan ari usil mah ulah urang nage besi encan pernah diijazahan salat terbuakasan sanajan boga pamanggih misal dina kitab sufi ulah bae kecuali urang kungsi diijazahan aya hubunganna jeung thariqah ta eta mah silahkeun besi geus diijazahan silakeun besi encan diijazahan teu kudu jadi urang ku hari Minggu Senin Salasa Rabu kemudian ayeuna aya pungutan sakumaha biasa urang rek ngarayakeun haul sultan memeh maulid kurang geus biasa saminggu memeh maulid sok diayakeun ieu teh lain naon supaya urang tergugah inget oh berarti aya wali sebenarnya mah ieu pangkat manusia di samping aya rasul aya nabi urang nabi akhir zaman dirayakeun di unggal daerah tapi kan ngarayakeun haul sultan mah teu bisa sambarangan mantap kula mengeling-eling ge ulah ngabejaan kana tilok haji ieu mah urang-urang bae nu ngaji supaya kabeungkeut ku Kangjeng Nabi kabeungkeut ku Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al Jailani ulah ngajakan kan nu tilok ngaji ka dieu maksudna mah ke besi salah besi salah sangka besi salah persepsi urang bae ngalibetkeun diri tamaneh mere deuk teu eueuh masalah cinta mere teh cinta masalah teu mere ge masalah insyaallah nu bakal hadirna ke ieu ti NTB umurna mendekati 90 tahun hampir encan sekitar 85 leuwih sekolot ahli ibadah stilo keluar jarang keluar ieu mungkin nu bakal hadir dek ngomong bae mangga nya nu penting mah doa naga lain supaya sararugi lain supaya ieu nyararaho ka Allah supaya betah ibadah ka Allah supaya lamun ngaji teh ya ieu teu nundutan
jadi betah gitu. Can orang kayak jelema nonton main bola nundutan lantaran betah. Kau mau nulis si ting-ting mah kalau kayak nundutan geus teh mah bejana tapi kunaon asal supe ka majlis lain deui hawana. Teh urang supaya betah ibadah urang neuleuh sosok manusia nu osok ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Neuleuhna doang gitu. Ka ahli ibadah beda neuleuhna doang hati kerenya. Kos neuleuh nu geulis lain deui hati teh. Sawah nu mana nu dijual ku aing. Sekedar informasi awalan ke orang sambung-sambung deui ieu mah nginget-nginget bahwa orang horenganan tere haul sabulan deui sabulan setengah deui. Urang nuluykeun pangaosan urang mengenai tentang jarah, tentang kisos, tentang diat. Kizaid nyuguhan budak leutik nu disuguhkeunana dicampuran ku racun baik makanan maupun minuman ditendeunan racun dibikeun kaki kholib budak leutik dek di bejaan tah dek teu di bejaan tah budak leutik mah pancan aya kanyaho. Budak leutik mah racun disangka madu, madu disangka madu. Atau sebaliknya. Hartina teu nyaho naon budak leutik mah. Moal Kangjeng Nabi Musa titah milih antara dirham jeung ruhak, punyana nu dicokot ruhak. Berarti teu boga ikhtiar. Naon bae nu kadeuleu dideuleu budak leutik mah. Naon bae nu karagap diragap. Mun urang kos kitu berarti urang budak leutik. Urang mah naon bae dideuleu haram apa henteu geus teu main di mata urang. Pokona deuleu selama bisa dideuleu bae ku urang. Neuleuh nini dideuleu. Neuleuh jahe dideuleu. Neuleuh nu nyingsak dideuleu keneh. Malah mah cak urang teh kurang seutik deui mah. Geus teu bae haram-haraman. Tah eta urang budak leutik berarti tah. Budak leutik mah kos kitu naon bae dideuleu, naon bae hayang. Tah ieu teh urang teh kos kitu keneh hirup teh encan aya pageran di mata urang. Henteu kieu. Waduh, teh mah haram. Beureum. Urang inget haram tapi mantap. Terus bae haram nama haram tapi terus bae. Tah eta teh bloona urang kos kitu. Bloon. Satungtung hirup urang kitu bae, ibadah urang moal khusyuk. Tek ceuli datang ka khusyuk bae. Tarohanana ceuli. Lamun aya jelema masih kene ngepar dedeleuan, moal khusyuk bae salat. Wani sumpah ka jeung kumaha. Lamun nyana ngaku-ngaku khusyuk berarti nyana takabur. Moal jelema anu dedeleuana masih kene dikepar kene bae salatna moal khusyuk. Mun nyana ngaku-ngaku khusyuk bohong nyana pembohong kas kakap. Moal sebab jelema anu khusyuk salat mah anu dedeleuanana teu haram. Benta aya kana diatur. Jadi hirup teh lain maca kita orang nu hese. Maca kita mah asal geus bisa amil jurumiyah, imriti yaqulub lah dituna alfiyah, diatur-atur make ilmu mantek jeung ilmu bilagah, capetang maca kitab mah. Babari dek macakeun kitab naon bae ti mimiti ria datang ka hikam wani lantaran geus diaji alatna. Tapi pelebah neuleuh awewe tak aduh
merana saya jasa lamun geus ningali awewe tertarik atuh sumbangan ti pamarentah ge resep jasa partai datang terima organisasi sumbanganna terima ti pamarentah ge ditarima bahkan rada lambat nyeun proposal tek ceuli datang ka husu bae ge jelema kos kitu cenah udang-udangna gede tambahan deui ku sia gedena moal bisa husu moal lain cak kula lantaran cak ahli kasfi Imam Qusairi Imam Ghazali Syekh Abdul Qadir dina ilhamna nyana unjukan ka Gusti ibadah naon nu panghebatna salat cek Gusti salat nu mana nu direken ku Gusti nu khusyuk kumaha cara khusyuk Gusti ulah inget kana naon mimitina di mana Gusti supaya ulah inget kana naon mata peremkeun mantak urang deuleu kiai deuleu bae mun matana masih kana ulah kiai nah mata proposal sama pas itu moal teh kajian lu kumaha jadi nu hese mah lain ngaji make ngaji tah urang balik ye ngaji ye tungkul iman lempang dengan tungkul ulah ya naonan tungkul di dalam hideung komo hideung ese jasa sedengkeun eta do diuji mah ku Gusti teh tah dedeulean dedengan oh masyaallah di akhir zaman mah dedeulean tinimiti nu teu resep datang kana resep loba dedengan tinu teu resep datang kana resep loba urang bisa hirup di akhir zaman ngatur-ngatur mata jeung ceuli geus istimewa dalam pokona barang mantak ngaji ge oh berarti sumber khusyuk teh ya mata cok besi teu percaya mata tutupan saminggu bae saminggu geus tutupan bae di jero imah bae siap aing di lekban dalakban siap aing mata aing teu kadengekeun kasurahan ki uci coba aing mah aing nyaho coba yes wudu buka ulah neuleunan naon tutup deui wudu buka gitu bae geus seulana sesaminggu bae coba ge bakal ngeunaheun jasa salat lain lalagan ngeunaheun Allah hampa sebab ti mata teh akan dari mata turun ka asal turun ke hati atuh ngarana ceok ATT atuh ngabaceo ATT atuh walau keur Allahu Akbar tepan Allah nu Maha Agung tapi nu kadeuleu tepan sekupi mata tah etalah Syekh Abdul Qadir ilhamna jeung Gusti seakan-akan okos ngobrol melalui ilham kos itu eueuh deui cek Gusti ibadah nu paling hebat salat nu mana Gusti nu ditarima ku Gusti nu khusyuk hartina khusyuk nu eueuhna naon di jero hatena iwal ka aing we atuh kunci khusyukna mata cek Gusti Allah hiji mata coba peremkeun mantap aya Ki Haji umur 50 tahun ku Gusti Allah dedeuleuna geus dikurangan eta teh karunyaan berarti titah perem ya mah lain ngalengis panaon ji aduh mata teu kadieu jakna teh masuk nyelu naon teu kadieu Quran remeng-remeng jakna goyang we eta hurufna teh ayeuna nu geulis janteun ya aja tolol tanya ji orang mana ji Cikupa jakna Masya Allah tak iya kisaid nyuguhan daharin atau indumen ka budak letik teu boga ikhtiar budak letik mah termasuk nu edan mah teu nyahoan teu boga ikhtiar diinum bae ku Ki Holid budak letik atau diinum bae ku Ki Holid anu edan ya otomatis secara watak lah
Khalid termasuk Khalid nu edan atau budak leutik kumaha tah pantama lain digebug lain dipanah lain dibabuk lain ditonjok tapi kan melalui racun nu nginum racunna budak leutiknya mangan sakadar nyuguhan doang tetap wajib kisos Zaid nu nyuguhan racun wajib dikisos paehan deui teteh ki Zaid teh mendak datang ka kuari neangan peracun nu ngaracun Munir can kapanggih-panggih Munir paehna diracun ka garak boga saeutik niatan dek negakeun kejujuran jeung keadilan racun berarti nagara geus bok-brok jasa teu meunang aya jelema nu endeup nanjarkeun kejujuran jeung keadilan racun panti balik kudu nama nu teu jujur jeung nu teu adil racun kuari mah nu jujur jeung nu adil racun eta teh kitu naon ngaranna kacamata leutik nu gede nama luar biasa dulu loba jasa nu diracun nu dibunuh teu meunang aya nu jujur jeung nu adil lain rahasia deui lamun polisi jujur teu dibaturan ku babaturanana lamun abri jujur teu dibaturan ku babaturanana PNS jujur sarua bae komo geus tingkat luhur mah geus teu bisa diajak kerja sama ku bupati atuh geus keluarkeun exit pindahkeun teu bisa diajak kerja sama kurang berkat saya teh mah ka aing mal beres ieu teh Indonesia urang meunang ngamerdekakeun sababna karuhun urang anu berhadapan jeung musuh taruhanana nyawa 2 hari dipake ulin ku jelema kuat mun urang inget ka karuhun urang nu teu puguh kuburanana pan aki urang uyut urang wallahu alam di mana katembak ku Belanda nu katembak ku Jepang mempertahankeun negara mempertahankeun bangsa hayang merdeka keluar tina kungkungan jeung belenggu penjajah. Alhamdulillah berkat kekuatan bangsa Indonesia dipimpin oleh Bung Karno Hatta. Alhamdulillah. Tapi teu kuari urang menikmati kemerdekaan nu jujur malah diracun, nu adil malah dibunuh, anu berkeliaran malah jelema-jelema nu teu jujur jeung nu teu adil. Tinggal urang rakyat nyaho maca koran nu dikorupsi sekian, berita di TV korupsi sekian, nya nama triliunan korupsi, ratusan miliar, puluh miliar, rakyat aya nu teu boga imah-imah aja. Aya anu digawe ge geus dieureun-eureunkeun, nu dioper dan lain sebagainya. Sementara nya ngabobolan terus bae dihandap makos kitu. Ieulah kesenjangan-kesenjangan nu aya di Indonesia seperti eta. Tah dek dikubahakeun eta kos kitu ja kos kitu teh. Aya guru sakola jujur jasa. Teu boga nya nama sakit kitu na teu dibaturan lantaran jujur. Pokona nu jujur guru SD datang ka pae sakit kitu na bae. Sakit kitu na bae. Asal guru SD boga motor, boga mobil. Teu kudu ngomong naon. Teu kudu ngomong naon. Atuh pada itu urang sabaraha gajina si guru. Dihitung ku urang polisi sabaraha gajina teh. Dihitung kan ku urang hatta bupati gajina emang sabaraha duit. Sabaraha duit bupati gajina? Ayo coba. Atuh aing teh nyaho. Letik nu mantak kula dititan jadi bupati embung deh. Letik gajihna, letik. Masya Allah karim. Bela keur ngabangun Masjid Al-Istiqlaliyah nu pertama di zaman Pak Tajud Sobirin. Pak Tajud Sobirin subuh datang ke almarhum Abah sesalaman hangat ngobrol. Terus rencananya masjid meletakkan batu pertama lah anjeuna ngomongnya nak selama pembangunan Masjid Al-Istiqlaliyah can selesai gaji kula cokot jam pembangunan Masjid Al-Istiqlaliyah. Wah cek abah mantap ya
gaji mah halal ieu gajinya nama barang dibuka teh emang leutik itu gaji bupati kun jaya masa kieu leutik oh leutik pan nya boga mobil mewahnya kolot teh sok aja kos kitu ngomongna kudu mun hayang nyaho masjid nu pertama dibangun gaji selama pembangunan masjid eta gaji Pataju Sobirin dibikeun jang masjid eta nu mantak dibikeun leutik supaya nyaho bae Pataju mah kos kitu tah bupati nu wari henteu atuh gaji atuh nu halalna ja abah ge embungeun ieu almarhum dibere salian gaji membungeun gaji nama aja halal cenah dibikeun tah eta tah salila pembangunan masjid mungkin 2 tahun mungkin 3 tahun tah eta terus bae tah gaji bupati Pataju Sobirin ngalir terus bae ngomong datang ka dieu Pak selain gaji mah jangan dikasihkan ke sini oh enggak cek bupati ulah enggak itu mah cuma gaji doang buat beli mobil aja ya Pak iya cek bisaan eta kolot masyaallah leutik wari ge leutik nyaho kurang gaji bupati teh leutik we pokona mah leutik tapi mobilna mewah itu lain 3 aja teh bukti naon kumaha lalakona ieu insyaallah ngaji kemana teh walau dhayafa bimasmum min zaid nyuguhan ki Khalid budak letik disuguhan racun naon majnunan tahun wedan pamata wajabal qisas lantaran teu aya ikhtiar di bejaan atau teu di bejaan baligon akilen eta wazaid nyuguhan nu diracun ka Ki Khalid anu balik tur berakal sehingga anjeun namun di bejaan mah teu daekeun ngadahar eta teh lantaran sieun besi paeh disuguhan ku Ki Zaid anu beracun walam ya lam teu nyaon halato ami dina nalika kadagharan teh tingkah kadaharan tersebut teu nyaon aya sugan teh mah teu diracun dalam mun diracun matur di bejaan eta moal daek ieu mah diracun teu di bejaan aju diinum bae ku Ki Khalid teh tah paeh padiatun wajib diat sebab nyana boga pikiran mantak naon mun neliti heula aya tah kos kitu di agama teh kudu diteliti heula mun diteliti heula pasti moal daek beda jeung mun di bejaan lagi ya lid ulang minuman tapi racunan ya iya tuh racun mah racun bae minum bae geus di bejaan ge diinum bae teu kisos teu dia lantaran atuh geus di bejaan ge diinum bae atuh terus berarti bunuh diri teh ngaranna bunuh diri ieu mah disuguhan diracun teu di bejaan ngan dewasa andai katanya moal diinum nah ialah wajib diat wajib zaid bayar 100 onta insyaallah balah ma wa fi qaulin dina qaul sajen mah eta lain sakadar diat wajib qisas kalau sejen mah la syai'a teu wajib diat teu wajib qisas ayat 3 kaul kahiji wajib diat kaul kadua mah bahkan qisas kaul katilu mah la syai'a teu wajib diat teu wajib qisas ialah nu dideuleu adalah ilatna hukum diat hukum qisas hukum la syai'a eta merupakan hukum al hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman geus kuari nu mantak diat naon elatna nu mantak qisas naon eta nu mantak la syai'a naon elatna tah lamun geus datang ke maslakul elat ngaji teh hese dasar hese deuk ngaelatan deuk ka hukuman ieu minuman haram elatna teulah sia naon
dega hukuman eta impes daging haram elatna heula kudu kapanggih heula naon ulah saharam-haramna bae jak kiai ge di Cisokama nyana kadarinya elatna heula dideuleu ku urang naon sababna ieu kreditan haram kredit haram elatna heula dideuleu naon sababna bunga bank haram elatna heula al hukmu yaduru ma'ilati wujudan wa adam. Ketika orang nyaritakeun kemakmuran dunia nyaritakeun keuntungan atur sangat luar biasa kuari boga duit 10 juta teudeun di bank cokot ayeuna pake dahar bisa bae deposito babari jasa tapi eta urang naon hukumna neudeun duit di Jepang duit si anakan janur sok anakan mah soang kan duit si anakan eta can kemarin anak bunga jangan sok bungaan mah melati ya bunga mah bayar duit mah telok bungaan kirod kan aya aturanana kirod syirkah aya aturanana syirkah dan lain-lain sebagainya deuleu ulah gede-gede di Fathul Muin di Fathulat di kitab takrib ge geus aya sesuai apa henteu kirodna sesuai apa henteu syirkahna dan lain sebagainya ternyata henteu nah ieu berarti haram. Nah gitulah urang ngaji teh supayanya oh iya haram ya. Oh kredit haram berarti. Ai geus jauh mah tah kali itu udah tambah kredit kelos. Besi kurang puas aing asana meureun ieu di kenarakana ngan sacangkeng kagok. Kagok aing mah lah deuk sabeheung we tambah deui Gus ya. Tambah deui. Tuh elat na ieu panjang urang mun nyaritakeun elat. Urang menunggu jadi baik. Kuari urusanana tilu hiji mun dibikeun kan wakil balik diinum bae ku nyana bari teh dibejaan berarti teh nyaho diat gaul kadua qisas gaul katilu la syai'a geus cukup Imam Syafi'i ngabahas elat-elatna bahkan gitu Imam Zakaria Al-Ansor nuturkeun kaditu ka Imam Syafi'i elat-elatna nu mantak diat nu mantak qisas wah tinggal di deuleuan bae kita babari jasa loba jasa elat tah asal geus urang nyaritakeun elat bae puyeng ngaji mah teu di elatan ge puyeng komo di elatan ngan aja sok blak mun kapanggih elatan na teh ceritana dina masalah rucan racun terhadap jelema kumaha jelema nu diberen mun budak leutik atawa nu edan langsung dikisos tapi lamun nu diberen jelema akil balik tilu kawal walau dasa suman fi ta'ami syahsin al-ghalib ukluhu minu fa'akalahu jahilan fa'alal aqwa zaid nyesepkeun racun dina kadaharan hiji jelema anu galib posok di dahar Izaid kuari nyisipkeun lain nyuguhan tapi nendenan racun ka kadaharan Ki Holid nusok biasa di dahar unggal isuk-isuk Ki Holid besok nyarap kadaharan Ki Holid nu meuli keluarga Ki Holid atau Ki Holid sorangan ngan disusupkeun disisipkeun kadinya diasupkeun racun diasupan racun tuluy bae Ki Holid mah biasa ngadahar ya tuh di dahar kumanehna teh nyahun bahwa eta teh aya racunan nah geus sami bae sareng tadi fa'alal aqwal sakumaha kaul nu tadi ceuk sakaul wajib diat ceuk sakaul qisas ceuk sakaul malas walau taraka wallahu a'lam.